Cakan. Magrem di anjing ulah henteu. Beneran bang setino. Parah dia. Ih lembur krek kieu, aing teu biasa-biasa na. Tapi biasana si rehek kieu. Tapi biasa si kucurut ka dieu, tapi emang jelema teu nongol-nongol. Tapi kemarin ngomongna mah ngalamar gawe. Katarima gitu, tapi aing teu yakin sih katarima eta. Lookna bae kitu, aing mau mah katarima pokona mah. Aduh. Aing ngopi bae lah. Woi, ayo Bang Toge. Woi, Bang. Saya tanya lu kan bangsat dong. Di mana dia? Weh kieu karak balik. Waduh, parah. Ngelamar gawe di mana dia? Heuh pugu Bang, orang geus ngelamar gawe di Tangerang Cikande, tapi eueuh nu ditarima. Dia mah ya. Lamun nek ngalamar gawe di negeri Konoha ieu, aya dua opsi dia ya. Aing mere nyaho kana dia ya. Aya dua opsi. Hiji, dia boga orang dalam. Ada eta? Dia hiji boga orang dalam, kedua boga duit dia. Karak bisa ditarima gawe di negeri Konoha ieu. Dia teh boga orang dalam, teh boga duit. Ngebebakeun duit dia kayak itu ke Tangerang, ke Cikande kayak itu. Wuh. Percuma dia aing ngebedaan. Wah, sebedaan dia di kamari. Tapi dia datang adenge. Aing bodo amat aing mah. Atuh kumaha jeung Bang, atuh aing atuh hayang gawe jeung, mun teu gawe mah atuh aing kumaha? Ruwet ja aing. Kan mun teu gawe mah aing mau bisa kawin, Bang. Dia mah nya mikiran yang kawin aing mah. Jodoh, rezeki, eta geus anu ngatur dia ieu. Adenge kana kolot walaupun aing pengangguran kieu. Tapi pengalaman hirup mah aing heula. Ih dia mah. Makanya nanya heula kana aing mending ngalamar gawe mah. Eta cek aing ya, lamun dia ngalamar gawe teu boga dua eta, percuma dia nek ngalamar gawe sakras kumaha ge moal katarima dia di negeri Konoha kieu mah. Dia mah. Kecuali ganti presidenna. Gus Samsudin, kan dia bisa gawe. Pugu Bang, ieu lieur. Aing lieur, Bang. Sakalian bae ku dia tak inum. Lieur Bang, lieur. Sakalian tak inum ku dia kopina. Heuh Bang. Ih, beneran Bang setinum. Parah dia. Bang setuang seta. Wah, aing geus dibere wejangan. Kalau ngebiakeun kopi aing, bangke.